tong orang satu utang lah ya. Ayo. Yuk. Cepet euy. Tong lapar tong. Tong lapar tuh. Lapar. Sarua euy kumaha nya. Orang di kamari can bere duit. Urang ge sarua euy. Da kumaha atuh. Sakola diparekeun. Kita baikan bere duit. Gara-gara Jangan naon ya. lapar urang euy. Naon nya? Dang naon nya? Kuat sih itu orang apa? Sambu Pak Haji. Ya. Dekat ya? Iya. Tong, kedengaran Pak Haji namun. Hah? Pak Haji namun. Enggak. Coba kedeng urang ningali heula, kedeng ya. Kedeng. Saya tak. Ampun. Ampun. Kenal nyolong sampo itu mana? Aing nang sampo. Ayo jadi kau aja. Oh, ketahuan. Oi. Aduh. Ah, bonango. Kamana sih ya? Ayo mau jaing. Udah sudah urang lepas ah. Ayo mau jaing. Ka Pak Haji tah, hiji tah. Ini batuan mana Lin? Oh, Lain yo. Sampo sianya Lain. siang ya. Lain. Naon? Ente gendangan daun puyuh. Ah piraku tadi arek nyabut. Ente. Hah? Ente. Arek nyabut tadi orang ningali. Ente. Dua KPRT. Ulah gagal, ulah cerik ya. Urang teh nyolong jandong. Aduh, aing Di bawah KPRT Anyawan, ya. lain sia. Di bawah KPRT ya. Di mana Bapak sia? Hah? Buru di bawah KPRT buru. Melu jaing sia. Buru buru. Melu sia. Milu. Aing mau. Aduh, Tuh. bari Bapak RT atuh. Iya, Bunyi Bapak RT. Jangan nyolong sampo ha. Enakan dok puyuh. Jangan dong puyuh di mana? Oh, Pak. Ya Pak. dia kanyawan kan nolong Ya teh budak teh nya. Arengna Urang nyahan dok puyuh Pak RT. Ulah alasan wae. Ulah dikebuan urang jadi atuh. di mana kolot mana? Kolot mana kolot? Eueuh. Hah? Mana teh anakna Mang Ye nya? Mana Mang Sasi ya? Ucap. Anak tar. Tadi anak saya. Dia anak sama mana Saya jadi masa. Hah? Anak sama mana? Nenek mana nyolong sampo? Ya lapar. Kunaon kira mana? Dia ngomong landok puyuh dan jadi lapar. Mentar ya, yang mentar. Mentar apa aja diberi iya, dah ulah nyolong Urang gitu. lapar di website dan di bere duit kilu koe urang lapar. Atau pendang mah di mah. Mana? Urang capek, urang ge Nah, saya nama bawa lah ke imah we nya orang Di mana, ayo. Milu. Mana balai mana? Mana, ayo. Belah mana? Yuk. Di luar. Mana ah? Ngomong sama Pak Sia ya. Laporkan baik ke Bapak Sia. Sia. Dia pelanggan baturnya. Kelang colong sia letik sia. Assalamualaikum. Yuk. Nyolong sampo. Mana Bapak mana Geron? Pak Haji, Pak RT, ulah tak kebonnya ya. Ayo, sampo Pak. Ya, don punya nya. Oh nya. Kunaon nyolong sampo ya? Iya sia. Kunaon? Ulah mau rokok teh sia. Iya ya tuh. Ya. Kunaon deh? Ini tas nyolong sampo itu Pak.
Oh, mana kunaon bisa nyolong gitu Pak Sia. lapar, jadi lapar. Kan bisa dah di imah kunaon nyolong. Kudu nyolong atuh. Jadi baturan saya Aku batur aja. bapak can dibere duit beli kue. Ah, manya pira. Anu pan menta Mana mereka. mah teu ngomong wae ka bapak. Atau betul Kadang ngomong ke diberean Umi. wae oge. Ngomong ka Umi kek. Heeh. Menta Ya mah. buat ka nyolong kitu era atuh bapak. Jadi Sia mah. Jadi Lapar, itu Pak itu tadi teh alasannya ngomong sama ngalandong puyuh cenah puyuh cenah tadi teh. Cuman tapi ngak ditanya di benar ngaku ngerasa apa jadi lapar sebagai matang deh teh baru kan dia teh benar apa henteu gitu ya tilopet dicari bere jajan cenah gitu cenah. Tapi kadang dibere gitu tah. Cuman maneh ngawinyeun alasan meureun. Oh, alasan apa berarti itu? Heeh. Batinya Sok dibere duit oge ku ieu ku Umi lain. kemana Kena 2000 main naon. Atuh pan maneh teh leutik keneh entong makanya ho duit. Kalau kan nyolong era bapak. Maneh mah Oke mah ulah kitu nya nyerakeun tah ka bapak maneh sing nyaah ka bapak maneh. Mun sakali dece ke dibawa ke kantor polisi nya. Bu. Hah? Kumaha? Kapok teh? Kapoknya? entong tong nyolong-nyolong di maneh sia. Kapoknya maneh? Maneh? Kapok teh maneh ha dibawa ke kantor polisi. Nyolong di saha maneh? Kebun pagi. Kebun abdi ya teh tadi. Oh gitu. Ya. Iya we urang sebagai bapana nya minta hampura we. Nya kin ku abdi bade diwara ieu anak ya. Ya. Tong nepikeun kena nya nyolong-nyolong deui ieu anak. Da kurang. Tadi teh abdi keur ngopi bari ningalian kebon. Ya, cenah itu teh ceu tukang kebon. Itu anu nyolong sampe cenah ngadenge teh. Itu. Jadi segan teh naon gitu bieu meuni bubur-bugan dihandap teh. Diruas. Atuh ngadengin lagi kot sa nyolong sa amput itu. Heeh. Tunggu. Hampura we nya ieu nya Ya, nya. ya, cenah naonnya. Nantos mah ya bereskeun sesat. Duh, oke mah. Punten di mana ka anakna ulah sok colong-colong deui ke bejaan lah. Nya tin ku abdi diwara pagi. Ya, Nya abdi sebagai bapana nya minta hampura gitu nya. ya dihampura. Bener iki ngerakeun abdi ieu. Ya. Cuma warah lah gitunya. Nya Pak Haji nuhun hampuranya Pak Ya, Haji. ya. Duh, Mane minta hampura ke Pak Haji. Ampula Pak. ya. Hampura ieu ge nya. Ya. Duh, ya. Terus satunya abdi ge ieu teh gitu euy, tukang kebon bisi lapareun. Can ieu teh can mere ieu tuang cenah nya. Jadi kan ngopi atuh di ditu di kebon abdi. Nya kin gampil. Nya. Nya. Ya, atunya. Yo nya Pak Haji. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau deui. Hah? Mau deui. Heuh. Dia dah heula. Istirahat heula. Ya. Dah heula maneh tapi nya. Enggak. Ieu naon nu kieu Pak Haji? Urang ngarangna daang. Ieu kue. Geus kieu anu. Kue yang ge daang Pak Haji. Yang penting mah daang atuh. Dibiana daang teh goblok sia mah. Iya, ganjal beuteung. Ya. Apa namanya teh tadi Oh, dah soalnya aja noh. enggak sebenarnya. Ya, kami